Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu kaping 30 Juli tahun 2025 dina surat Ar-Ra'd ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi jangan ukur ka Allah wungkul, hanya kepada Allah. Yasjudu semua bersujud sadayana sujud ka Gusti Allah. Nu mana wae mangfis samawati sakabeh makhluk di pirang-pirang langit. Contohna malaikat, bulan, bintang, matahari jeung sajabana eta teh beredar sujud sesuai kahoyong Allah. Wal ardi jeung di muka bumi sadayana oge di muka bumi teh sujud ka Allah. Termasuk manusia, jin jeung sadayana air mengalir oge eta teh mengalirna air teh sujud ka Allah. Gemercikna air, suara burung sadayana oge sujud ka Gusti Allah. Tauan bari kaayaan ikhlas sadar tanpa paksaan. Wakarha jeung anu terpaksa. Saha anu terpaksa contohna Contohna denyutna jantung ngalirna darah dina badana umat kafir. Eta teh karha sabab umat kafir mah teu nyadar teu ngendalikeun yen jantungna berdenyut darahna mengalir teh eta teh kekawasaan Allah, tapi hatena berpaling ingkar ngabangkang ka Gusti Allah. Jadi eta disebutna sujudna badana teh teu sesuai jeung kendali hatena wakarha terpaksa. Wadilaluhum jeung kalangkang manehanana. Kalangkang oge eta teh sujud. Jadi lamun init ka kidu milu kalangkang gunung, kalangkang tatangkalan, kalangkang mega anu sok nyiuhan ka urang tengah poe eta teh sadayana ge sujudna kitu kalangkang ge. Jadi moal kalangkang urang aya di urangna aya di dieu kalangkangna di ditu jauh moal tetep ngingilu kana badan urang eta kalangkang. Eta sujud kalangkang kana kehendakna Allah. Iraha wae bil guduwi teh dina waktu godan, dina waktu isuk-isuk. Atawa dina keur moncorongna panen poe kalangkang urang tetep we milu wal asoli jeung di waktu sore hari. Saterasna kul bejakeun ku anjeun Muhammad saul Allah subhanahu wa ta'ala. Marrobus samawati wal ardi, saha pangeran anu ngurus ngatur as-samawati pirang-pirang langit, bulan, bintang, matahari anu beredar pada peredaranna saha eta nu ngaturna. Wal ardi jeung di muka bumi, hujan anu lebat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dina tanah jeung rasana beda-beda eta teh Allah subhanahu wa ta'ala anu ngersakeun. Kul lillahu kul bejakeun eta teh Allah anu ngurus ngaturna. Kul bejakeun deui ku anjeun Muhammad, apa takhadtum naha anjeun make ngambil atawa naha pantes anjeun nyandak min dunihi tina sembahan selain ti Allah. Aulia jadi panyalindungan, contohna nyalindung ka gunung, muja kana tatangkalan, sujud ka batu, nyembah ka sagara, tah eta teh lepat nyembah-nyembah ka berhala kitu teh. Sabab la yamlikuna teu ngamiliki eta sadayana oge li anfusihim pikeun dirina jalma-jalma naf'an kana manfaat atawa ladoro. Jadi teu aya istilah dikutuk dewa, da dewa mah ngutuk. Gusti Allah nu ngeursakeun teh naf'an waladoro, tina kamanfaatan atawa kamudaratan. Kul bejakeun deui ku anjeun Muhammad, hal yastawi naha sarua al a'ma anu lolong hatena ongko bercorong matana mah hatena henteu ningali kana kahadean, henteu ningali kana ayat-ayat Allah. Wal basiru jeung anu ningali mata hatena jeung mata bungkeuleukannana kana kakawasaan Allah, kana parentah Allah jeung laranganana. Am atawa hal yastawi sarua
dulu matu jalma anu keur kapoekan dina gelapna malam wa nurun manuru jeung jalma anu caang hatena ku ilmu sehingga bisa terang mana anu sae mana anu salah atawa ja'alulillahi dijadikeun ka Gusti Allah syuraka kana pamusyrikan kana musyrik. Jadi ongko percaya ke Allah tapi percaya ke dukun, percaya ke Allah, percaya ke nu sejen. Holaku manehna nyiptakeun ka halkihi seperti ciptaan Allah nyen patung sok dituna terus disembah. Patasyabaha mangka dijadikeun disarwakeun kana eta ciptaan jelema nyata patung misalna. Holku alaihim eta teh ciptaan alaihim jeung manehna. Kul bajakeun Muhammad ka eta jalma-jalma nu kitu. Allahu Gusti Allah khaliqu kulli syai'in nu ciptakeun sagala perkara oge. Wa huwa wahidul qahar jeung ari itu Allah anu Maha Esa sareng anu Maha Perkasa. Mudah-mudahan aya mangpaatna dina dinten ieu kalayan insyaallah enjing petebang deui dina ayat anu salajengna. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.